Udah ayo. Kopi teh. Segar. Yuk, nah mana ID dia? Tempat patroli? Kehapusan bah. Capek. Hapusan kumaha gimana? Apaan hansip di kampung itu masa kumaha hungkul? Hapusan jeung bangsat atuh bah. Oh no. Tadi beurang ngeriling. Aina penting ieu bagian bangsat ngeriling. Masalah sih. Iya. Terbuat di tanah liat. Bener, Del, cek guru agama kakak mah. Emang kunaon gitu? Berarti lamun gitu mah ada teduduluran atau jeung batako. Batako. Wah, nomor keluar sabaraha tadi 70-100. Naon ya? Biasa. Mau cai? Mana idenya? Apa ge eta? Sah, reman ojek. Help me. Help me. Tos ah. Jangan. Nah, Ya goblok. Ya goblok. Wis, si Piki, mobil anyar bang, tahun sabra ya? Ieu teh mobil tahun 88. Aslina ieu mulus keneh, tahun 88 teh. Irit tak? Irit pisan mobil ieu mah. Manya? Aslina Bandung Jakarta PP ukur 2 liter. Wah, bener. Ngan bensinna dicampur. Campur naon mah? Campur dorong. Aduh, ripuh atuh bang, mun cangkeng bos biti satu kieu mah aduh. Yang jika lu bisa wae ngagitar. Bisa tuh, da urang mah tukangna. Cik, tukangna teh kumaha? Yeuh, tukangna. Oh no. Oh, iya. mah atos ka dokter teh. Atos, Pak. Sauna mah teh stres. Terus kedah kumaha saur dokter teh? Mamah teh kedah seueur jalan-jalan, shopping seneng piknik. Soalnya teh gitu, Pak. Oh, gitu. Nyatos, enjing mah urang pindah dokter we. Nah, Sigana teh dokter nu kamari mah leuwih stres ti mamah. aya wae si Bapak mah.